Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek Bapak Lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Duh dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duh atuh da dipi orang ngupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji, wah ya jelema wanian. Teh sieun ku majikan. Maneh kunaon di dieu? Duka dari pi orang kupun bojo. Sia ge ka itu. Aduh. Tah dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu atas jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso blati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Tet, siap bedog teh nyebut bedog hareup. Sia nyahonon ieu? Bedog? Ari ieu blati tuker sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya teh jelema Jagoan. anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus hampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampok. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampok 5an lalaki. Cilung-cilung nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikieuan ka dewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikieuan? Marawa bedog dikira aing sieun, kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Alah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani teh hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sararea ge bisa. Duh. Halah. Oh, dah hari dongeng mah. Tuh nya pae. Udah dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok inget mah dongeng-dongeng mah. Baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy? Tukang celep. Lain nu curugna eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Oh, tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Berenang lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Dikosewat teh bangsat teh labu ka handap. Tut pae bangsat. Teu bakat kusieun daga pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal. Terpaksa dibelaporkeun ke pengadilan. Ku pengadilan akhirna nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soledat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komena. Cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu ieu teh. Aya wae awewe eta teh nu make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalahkeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo. Nah, nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Kumaha bantah ka itu ka dieu? Eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aidor teh algojona teh jelema belegu. Tukang celepna jangkung ai tihang gantungana penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana. Ai sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi penek sia. Barang geus digantung teh. Atos tuh. Adil karo saudarana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon make dihukum? Penek sia.
Eta hukum meni gampang gitu nya, Trun. Zaman aya nama hukum teh.